Sepanjang jalan. Dompetnya malah Kalian lihat dompet aku nggak? dompet? Enggak lihat. Dompet yang tadi lain. Tuh sih gana malu tadi mah. Oh. Enggak, Neng, enggak lihat, Neng. Emang kunaon, Neng? Aduh, tadi teh kayaknya mah jatuh di sini. Tapi masa jadi nggak ada ya? Oh, Neng. Emang ada uangnya? Ada atuh. Jebak aku teh habis dari ATM. Banyak uangnya teh marerah. Marerah cenah. Mak. Kumaha tuh ieu mah euy. Berarti Engke bagi dua sih ya, awas ya. siap mah tenang. Aduh, ai marerah mah tuh kudu dicarinya. Aduh, kumanya? Iya, aku mau naik bis, mau pulang. Tapi nggak ada uang. Oh, duh, kasihan sekali si cantik ini, Mak. Nggak punya uang, cenah, Mak. Kasih. Bentar. Neng, ada nih. 20.000 Mas sekalian naik angkot. Aduh, makasih ya ganteng. Aku jadi bisa pulang. Makasih ya. Aduh, si anak muda menang kicep-kicep. Iya dong, Mak. Menang kicep-kicep bonus, Mak. Wah, lumayan. Ada buat jajan seblak. Padahal mah itu mah dompetnya. Mak, ayeuna mah coba buka, Mak. Heeh, sok lah. Tadi cenah geus gajihan marelahnya mah nya. Oh, marerah. Mana tuh aya ge parias? Emang si Ibah kosong, Mak. Udah naonan. Mak. Oh, waduh, Mak. Dapat naonan gede-gede Mana goblok atuh saet di ka pameda langit duit 20 kehen. Orang mah tidak bisa ngamuk anu geulis, Mak. Astagfirullahaladzim, bentar gara-gara betul, naon KTP doang. Bodoh. Ayo kecewa. Ada duit kosong. Nah, si anak muda, dadah segala sakitu ka 20.000. Oh, itu tuh si anak muda tuh. Aduh, nya koneng tapi gede sabelah euy. Gede sabelah. Koneng. Mana ka urang? Ih, sanes ka teteh, sanes. Mana teh? Sanes ka teteh. Pengurang dicabut anak muda, pengurang makan tenas. Aduh, mana aya wae tuh? Itu kabeneran baju lagi koneng. Gedenya. Ya, dari ya. Nuhun anak muda. Marek ojek. Ojek ke mana? Lain emak, itu maksudnya pangojegan itu tuh suluh. Tuh tukang ngoni masih Alpi di ditu. Oh, ngojek suluh, ada di akutanna ke mana, Mak? Tah kadinya tah. Ai mah emak kada apurkeun. Oh, siap mah gampang. Tapi mah ari ngojek mah da kudu make ieu, Mak. Ya. Ya buruhna ya. Da deket ieu lah kadinya. Oh, Mak. Geus lah bae lah ari saeutik mah. Oh, orang di bawah heula nya. Cung. Ieu kitu suluhna. Anjir, ieu mah suluhna ge loba kieu, coba di ongkosan ukur 20.000 lah najis teuing urang mah ka jeung tulus ah. Aduh, tapi kumaha nya ada urang butuh ieu teh duit Tapi mun numprak ge mah hoream teuing ini si Panglima. Panglima. Kadia. Aya naon Mang Ugi? Aya naon Mang? Ya Panglima, bisi maneh butuh duit si emak kerenyangan jalma. Tuh jeung akutan suluh. Ayeuna mah kieu, bisi di akutan ayeuna ensek, di penta duit nanti heula ensek. Oh, gitu mah oge. Urang mau nekan heula di penta duitna, si mana di mana? Oh, heueuh mun di penta duit nanti heula. Tuh aya si mana mah ditu di mana? Jiga ka ditu. Oh, heula tuh mah oge. Urang kasih mahalanya, atur nuhun infona. Langsung sami-sami urang teh heula ka ditu nya. Oh, bye. Bye. Lebok siapa Panglima? Mak, heula lah duitna, kayak kurang diangkutan. Ih, duit naon tuh? Mah masuk pura-pura teh apa? Kan mate keur butuh pagawe jeung muatan suluh. Nah ada urang mah geus nita kasih Ugi ngakutan lagi kana motor. Yei, aing kan urang gen informasi nanti si Mang Ugi. Nah, ada geus muruhan kasih Ugi. Nah, geuningan ditembakkeun deui kitu ku si Ugi ka mana Panglima? Ih, da urang mah teh apa mah urang gen si Mang Ugi tadi di ditu. Mate cenah butuh pagawe jeung ngakutan suluh. Geus lah, mana duitna? Nah, ieu kieu ya Panglima.
Tadi teh mata nita ka Mang Ugi teh geus dibere ongkos ojek na 20.000. Nah, maneh minta deui ka urang. Geuning kalah lieur urang mah ah. Ih, da urang mah teu nyaho. Nah, sok kudu aik dia gawean mah. Pugu orang agar pusing kemikiran si Ugi. Suluh eueuh geuningan. Sia deui nambah-nambah kapunya hayang digaplok ieu ya. Ih, nah urang aik digaplok ku sendal butut. Sia deui ngeuseun butut bawa teh. Si wara satu orang gawe teh, kuliah peleye kitu da ku aing teh digaji. Jeung na puluh ya ku mama pan jadi sarua keur digawean ku urang. Tong ne malan goblok. Ane pagawe urang. Ih, dasar nini. Mak, ieu loba cengek kieu, mak nu saha ieu? Aduh emak. Oh, heueuh tuh mak kabeneran urang jauh-jauh ti kota butuh cengek. Ieu nu cengek nu mak diborong lah ku urang kabeh. Ah ulai di borong kabeh mah, atuh emak mah dagang deui. Make embung dibeli ari emak. Da diborong kabeh oge da dibayar ieu kabeh ku urang, mak. Ah emu, atuh kita kebagian karunya. Ari emak sok aneh da dibayar ieu sarua ku batur dibeli ku urang dibeli. Nah, tapi emak meureun mah dagang deui isuk teh. Nya kan bae da menang duit sekaligus beak daripada ngider malila beakna. Heeh, geus we jual kabeh mah, yo aing can gajian-gajian kumaha tuh ieu. Ih, atuh dijual kabeh mah maneh mau boga pagawean. Digawe naon sia teh? Ari emak eueuh pagawean kumaha? Ieu lamun diborong ku urang, itu tinggal melak deui ari emak. Arek mau diborong ku urang. Moal aya diborong kabeh mah moal, ulah maksa moal. Ari emak mabok sugan diborong embung ari aneh. Aneh da aing mah. Oh, lila euy. Oh, sudah ulah mau dijual kabeh isuk urang dagang naon? Mah, jika Elina kunaon mah kamu gitu? Nah, sia deui, bisa dianggo singit sia. Walau pisan boga dunungan teh aya nu ngaborong teh dibikeun. Ah, urang mah krisen. Punten. Jar sia deui risen. Apalang teh aing keur.